Mimiti ngajemput sekolah. Siangna dilanjut masak kanggo buka puasa. Assalamualaikum, Bes. Satu acan masak ieu nama bade ngajemput heula ka sakola. Bari sakantenan kitu ieu teh bade masihkeun kado ka ibu guru sareng ngabagikeun bingkisan ka murang kali. Sapertos biasa we da tiap tahun ge sok kieu. Pami aya sisa uang kas teh kitunya sok dikana bingkisankeun. Ngan bingkisanana teh sanes berupa makanan tapi berupa alat tulis kitunya, Bes. Supados kaanggo sareng bermanfaat kitunya kanggo murang kali teh. Nya lumayan we ngaringankeun. Janten pas engke kenaikan teh moal seueur teuing meser alat tulis. Nya we tos beres mah didokumentasikeun heula ieu teh. Atuh teu hilap emak-emak noge sami hoyong selfie heula. Asa teu afdol kitunya, Bes, emak-emak pamit teu popotoan heula teh. Singkat ceritanya atos beres mah langsung we uih ka bumi ieu teh. Bade ngadamel kupat sareng ngopor. Sanes ngumpat meureunnya, Bes, ieu mah lontong. Sabari ngagolotrokeun lontong teh, Bes, ieu teh sambil ngopor kitunya supados tere. Urang abreuskeun heula we ayeuna mah dagingna. Nya atuh teu lami teh opor asak, lontong asak. Tuh alhamdulillah nya, Bes, teu gagal ning. Tos beres masak mah dilajeng we ngadamel sop buah, requestan murang kali. Singkat cerita kitunya, Bes, alhamdulillah ieu teh tos adzan magrib. Nya langsung we buka datos teu kiat kitu. Komo si bungsu mah pas siangna teh asa seueur dramana. Tapi alhamdulillah we tamat dugi karengse. Nya sakitu oge kersa sambil belajar we.